Bang. Dapat ayam modal ya. Nah, itu tuh. Bang, ayo naon ya? Biasa ngiringan modal tuh. Ini 2.000 sasiwur China. Mun ngising 2 siwur 5.000. Laun ek mani jeung ngising 7.000. Sok ayeuna pilih nu mana? Anjir. Atuh bingung kitu mah urang euy. Ya tuh. Sok mangga. Kayak lah ya sendal kumaha ya dibawa ke rumah sendal can lunas ya mobil lah kajian bawa kecil bawa kain. Woi, coba deh. Coba pedang. Ya bang, ini bang. Coba teh yang modal aing ya. Ieu nu modal lila-lila deui buang ka bepeng curiga aing ya. Nuhun ya bang. Baik. Udud babarengan. Dalam pahitnya kehidupan selalu ada babaturan nu pika sebelen. Sok dahar sorangan, sok jajan sorangan, sok udud sorangan, sagala we sorangan. Jika nu teu boga barudak. Apakah maneh nyaho arti dari goceng pertama, ceban pertama, atau 2.000 pertama? Mun teu nyaho, urang meuli bejaan. Tapi mun teu dibejaan, urang materi yang ditulis deui. Kan bingung, kapaksa urang dibejaan. Iya. Bayar. Ayo.